Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid Bapak kelas genep Daramang sarehat? Alhamdulillah ya. Kami orang masih di pasien kesehatan ya. Sabab dugi ka ayeuna orang diajarna masih online ya. Masih diajarna online atau daring. Oke ya. Oke ayeuna urang teraskeun materi anu salajengna ya. Materi anu salajengna nyaeta dina bagian C ya. Di bagian C nyaeta di halaman 47. Nah dina halaman 47 ya orang ini bagian C nyaeta maca ya. Nah, pikeun ngantepkeun pangaweruh hidup ngeunaan miara kesehatan ngaliwatan biantara pek baca ku hidup atawa ku babaturan contoh biantara ieu di handap baca kalawan ngagalantang di hareup kelas. Nah ya jadi ayeuna materi ayeuna orang diajar maca ya, diajar maca anu aya di halaman 47. Nah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang nyanggakeun syukur ka Gusti anu Maha Suci. Rehna dina dinten ieu urang sadaya tiasa ngariung mung pulung enggoning ngaluhan acara medar kesehatan di sakola. Salawat miwah salam. Salawat miwah salam mugia disalawasna ngocor ka kanjengan Nabi Muhammad SAW, ka keluargana, ka para sahabatna, ka tut muslimin sareng muslimat sadaya. Ya. Hadirin anu sami-sami rawuh utamina ka ibu guru anu dipihormat sareng rerencangan nu pika ya. Dina waktu ieu simkuring sasanggem minangka wakil ti kelas genep saleresna mah rada rumengkog di pasihan ieu pancen teh bilih anu baris di pisanggem kirang merenah kana manah sadaya rerencangan kumargi ieu pancen tos dipasrahkeun ku sim kuring nya atuh si kuring teu tiasa nolak. Jalaran gitu satu acan sim kuring ngadugikeun ieu biantara sim kuring nyuhunkeun heula dipihampunten bilih bae pisanggem sim kuring engke teh kira saluyu sareng harepen hadirin sadaya. Rerencangan sadaya maksud dina kesehatan lingkungan numutkeun himpunan ahli kesehatan lingkungan Indonesia nyaeta hiji kaayaan lingkungan anu ngarojong kasaimbangan ekologi nu dinamis antara manusia jeung sareng lingkungan nu ditujuna. Oge ngarojong ajen kahirupan anu sehat tur sugema janten. Kesehatan teh penting boh di sakola. Tempat anu ku urang sadinten di jugjug atau anu di bumi. Kesehatan lingkungan teh penting pisan kanggo kalumangsungan hirup anu langkung sehat tersugema. Nu mangrupikeun bagian tina kesehatan lingkungan di sakola di antawisna hiji sayogina cai pangolahan tur pamicenan polusi, pamicenan ronta, kesehatan guru, ngungkulan radiasi sareng ngungkulan hawa nu kakontaminasi ya. Eta salah sahiji bacaan maca ya biantara di payuneun kelas ya. Jadi itu salah satu membaca pidato ya di depan kelas yang disaksikan oleh teman-teman kalian ya. Nah, kanggo tugas ayeuna tugasna teh dibaca heula ya bagi di halaman
47 dugi ka 48 terus dikerjakan pancen mandirina. Nah ya, pancen mandiri ti nomor 1 2 3 4 nah 5 genep 7 8 sampai 10 ya dugi ka ieu dugi ka nomor 10. Nah itu ya, jadi pancen mandirinya dikerjakan dari nomor 1 sampai 10 sampai halaman 49 ya. Nah untuk tugasnya Bapak tunggu sampai hari Rebo ya. Jadi tugasnya dugi ka dinten Rebo jam ya jam 12.00 ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.